Kalau pajak, minta pajak, Kang Ucus, ya Kang Iin, Kang Dudung, orang dari sudah Kang Gomesnya, ayah bapak, ayah akang, ayah mang, ya. Oke saya itu saya. Ayah mang, ayah bi. Kang mang itu. Ayah mang. Itu hari panggilan ada himbarnya,
gambarnya hartosna himpunan ya pagiliban biasa pagantan orang tuanya biasa silaturahmi kunjungan jalan pesuah oke ada ya mohon kalau tangkasnya soal kekirangan itu silakan ya apa itu kasuhun gitu ya orang teh tamu dan mendapat tahu utang-utang himpunan Pak Ajatnya Ari himbar teh naon? bulan Himbar teh naon? himbar teh jangan singkatan Oh, himbar teh singkatan. dengan itu jelas deh Hah? dengan itu disimpan nah gitu terus Lain tadi wing teh aya ngatenge himbar. Cintari, iya. Himbar nya eta naon? Himbar di dia teh ngayakeun sagala aya. Segala aya. Bisa. Komplit. Mar, masalah kesenian. Oh, geningan. Pembangunan. Pembangunan ngaliwati salah. Nanti anai Pancasila aya. oh eta mah kesenian. Oh, jadi himbar teh loba ayeuna teh Salira lamun hayang sagala bisa kudu ngilu gabung rek ngilu gabung mah. Teh hayang ieu. Supaya nambahan ilmu. Urang teh geus kakotan kita boga ilmu. Ya, nu kadarieu aya katinggalan zaman. Ari aya nama zamanna TikTok. Iya. Emang ayeuna nama TikTok teh budak ayeuna ge geus dari saeun. Iya, ari TikTok mah ngeuna jo aya na berlaku. kasih mah apa nanti kan perbelakukan Lain kamarna di marana berlaku. Lamun ngilu ka himbar kumaha geunana. Deui tutup dina tihang. Paling kita hayang naon Dina tihang Jangan diharap cicing manehna. lamun kabita ku himbar di pot jalan. Cicing kadinya. Kadinya we cicing. Gerak tinggali. Banyak siankeun. Ayo, manjut mangwa kaganggu. Montong yang milu. mana kemanakan mana itu kada TikTok Ahli himbar teh leuwih kenangan saya. Ya. Naon? Kuing ge tadi di dengekeunnya. Lagi kituan we. Besi teu percaya tingalikeun pokona mah cicing didinya. Tak percaya. Lamun geus gabung cicing dina. Awas bentar. Awas. Kita di podaran. Amun kudu golising kabita. Sok tah pajak di sini. Ya, pajak mundur ta mundur. Maju ta maju. Belengko, belakku. Nah, teh kabitan teh. Cik omes mana om? ayo dari katingali ku Mang Boyo tadi Eta beuneu hirup tingali mah banget uing sia ada anak bohong mana teh. Cik omes tingalikeun maneh supaya bohong teu beunakna dihimbar. Tak pernah Ada kita marukan dihimbar mah babalakukan aya tah. Kenapa sampai bebas ke belakukna ge bebas. Sampai tingali urang nih. sekarang kompak Paningali mah. Mundur maju jaipong belakku Tidak percaya saya mah. iya sia teh ieu naon Tingali mah banget sia mah. Uing mah kanu nonton himbar besi ieu tihang teureun tah sejuk aslina uing mah dia tajarkeun teh kabita eta ku himbar Apa nek karona budak berarti budak uing atuh sia teh. kitu ana naon apa babalaku Ningali mah banget adi mah danto ieu pisan teh. hayang mecakan Naon? balaku Dia geus nyeri aing teh euy. besi hayang mecakan da Bogor dina tayang teh nu bisi rek Ayo melakukannya. Aya. Sok lah aing mah naon atuh. Nah, Ayo belakukna aing mah. dua kali Urang ngibing. hanya apa cek uing teh Mundur tak mundur. Urang mundur. Maju tak maju. Jaipong. hayang dong Geuning naonnya. hayang Deui, lain suka teh kitu. hayang deui
Iya di kenangan itu. Ali suka tuh jeung papajikan balaku kenang. Apa aja kayaknya Oke. Balakuknya. Oke. Ayah we belakukna. Aing kan ka balakuk. Mundur, tak mundur, mundur. Mundur, tak mundur. Goblok aing teh. Kita modal. Naon ari dieu? Ah, ngomong. Ya uing gak naonan. Ari tadi kan mundur. Kita maju. Siapa mau maju di saya ya. Tarik mundur. Yang maju. Ayo nanti namanya para rohot tuh Gancang atuh. Geus atuh lah yang balakuk aing teh. Sok gancang. Mundur, tak mundur, mundur. Maju, tak maju, maju. Maju, tak maju, maju. Maju, tak maju, maju. Nah, aing salah wae ngomong. Tadi mundur terus. Anu eueuh naon? Maju terus. Naon? Si teh aing teh nuan balakuk. Aku bercan ayah karek maju jeung mundur. Siap aya. Lain sama sekali pokona mah nu ngadangukeun himbar pangrejaankeun beusi poho anu belekukna nu eueuh. Sok. Menang nying saatkeun heula. Menang. Ame menang bawa balakuk nanya. Satkeun kabeh jeung nu jarona. Menang satkeun. Balakuknya. Angkanya. Halus aya. Kira-kira atuh. Lagi isu. Ayo na sa tehet. Balakuk. Rasa terasa rewel teh. Mana? Oh, siapa tuh? Sok. Mundur, tak mundur. Naon aya? Tiga nuwing. Kekeran saya Kira karek dibelekukeun ku Lain aing. ditinggali meureun jiga personel kopi. Lain. Lain ari urang acan ari ieu cuma anteng moc itu dah. Pada depan lagi mundur gitu. Balakuk gitu ya. Masih ngalus. Aing ari ka balakuk. Mundur, tak mundur, mundur. Maju, tak maju, maju. Jaipong, jaipong. Belakuk, 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 belakuk. Barankan kamunya. Barankan. Ya ada anjing. Ya balakuk terus ya menyong. Aing kuring salah. Ai salira tadi minta naon? Minta balakuknya. Siap beneran aku masih ada batang balakuk. Tanggung jawab. Aing tadi ku salira minta naon? Balakuk. Eta belekuk pan ya kuring salah gitu. Amun aing calana basa hari ku masih teh balakukna loba teuing. Lamun cek salira teh kieu uing mah mata komplit. Meureun dikumplitan, mundur aya, maju aya, depot aya, belekukna aya. Ai balakuk. Aya nah, minta belekuk unggul aja terus dibelekuk. Kumplit 2000. Lah, lamun bayar, saya bayar. Benar. Benar, tahu. Ya. Balakuk deui. Ding. Sok. Yo nang. Mundur, tak mundur, mundur. Maju, tak maju, maju. Allah, Mundur, tak mundur, mundur. Allah. Maju, tak maju, maju. Jaipong, jaipong. Belekuk, 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 belekuk. Iya balakuk anjing balakuk. Iya balakuk jangan. Nah, tah. Ayeuna salira rek kilo gabung. Mimbar. Ah, dia disiksa aing di tangga balakuk sini nyong. Eta teh uing mah ningali gerakan salira bakat kureus. Balakuk urang kade berarti. Nepi kan. Jadi anak Kan mah. kat tetihan kereunah ku salira mah. Dibelekuk. Siang lecet. Karena kudu gabung mah kayak mah. Naon? Iya, halus ka balakukna. Kurang boga doma loba bikang. Cari di sewa aja bae. Aing jalurna. Lain maksud Kang Kumis mah aing doma mah titah di Angon di Paraban. Lain belekuk kan desa. Aduh lah balakuk. Padahal urang mah yang ngebelekuk. Alam balan kitu nya. Ah, Terus Dok gabung kayak mah gabung. gabung da geuning tak kitu ari bahasa mah beda jeung hate. Hari suka teh belakukan gitu orang himbar teh tarik ambil luar. tah gitu atuh. Sama nih asa ese mana tuh? Tadi saya kan ingin atuh jam himbar. Dian tawisna ya kan. Nyati kumaha? Di partai kan aya seni budaya. Seni budaya. Loba mah
matanya. Bidang keagamaan. Mencakup naon wae agama teh. Sur, agama mah panjang teh mau dibahaskeun da kada jeung sahalina jeung sa Pak Ustaz. Kan minimal panginten Agama. bidang keagamaan. Ade. Aya bidang lingkungan hidup. Penghijauan aya. Ari aing kudu neuleung ka mana terus. Tadi itu kan iyo, judulna mah. Jadi penghijauan aya. Aya. Hah? Silatna aya. Silat aya. Pani urang resep dapat. Ya, yang doger monyet ke aya. Kan ku sapa bawa monyetna maneh. Piling aya di dia piling. Aya. Naon piling teh? Piling teh naon? Itu tanya aku aya tukang nu eta cuma tanya. Ada siapa? Singkatan, piring teh singkatan. Teu nyaon. Piling teh singkatan. Singkatan. Contohna SMA, SMA, sekolah menengah atas, SMP. sekolah menengah pertama. Nah, eta singkatan. Hari piling. Tah, eta singkatan. Hah, singkatan. Contohna, KUD. udah. Koperasi Unit Desa. Aing teh piling siapa nyong? Ditanyakeun teh. Ai piling. Ieu kacapi jeung suling. Oh, Kuping nyaho piling-piling acan eta teh singkatan pencek ajak ya. Nah, seperti Kades, Kades, RRP. kapan banget? Sia teh tadi ke piling teh. Nah, eta teh piling teh singkatan. Semua teh nyaho piling. Piling teh eta teh nya kitu gegero. Nah, singkatan seperti Kanwil, Kanwil, kantor wilayah, kantor wilayah, kantor departemen. Nah, eta mah singkatan. Singkatan, Nah, kabeh oge. panyingkatkeun. Naon? Lamun kantor jutawan eta singkatan No naon? aing. Nah, ini. Himbar eta teh aya 5. Tuh, 5 macam. Nah wae. Hijayanya panganten awewe, panganten lalaki, Lalaki, terus diwali, terus deh. Lain eta mah sama Kades. Yang eta Sama bisa oke tapi judulnya karena keagamaan. oh, Siapa namanya yang mana? Hatur berita himbar teh aya 5 macam. Panganten awewe, panganten lalaki. Eta lain beda bidang. Asup kana eta dengan ke bidang keagamaan. si balon mah nengan rana, Eta atuh. karena kawin segala. Eta mah rukun kawin atuh dosa. Meme mana ge aing geus. Ya, ari himar teh aya 5. Contohna, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat. Kalau tenang. Nah, Bingung ya nu menerkeun. Timbar, Heeh. 5. Sok naon. Ieu tinggal 5 hiji 2 3 4 5 Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu. Hitungan poe mah. Jadwal atau eta mah? Hah? Jadwal. Gua jadi himbar teh naon Tanyakeun ka atuh? Kionyo. Himbar teh naon? Nah, Gemar teh singkatan tina himpunan baraya Kiwari Indonesia kan. ya mah ngake kiwari Indonesia jadi merdeka. Yang bukan eta teh. aki-aki mah ari geus kolot mah ieu geus bentes aya ngomong balero. Itu kan banyak. Jadi himbar teh himpunan Baraya Baraya Sunda Kiwari. Teu aing oge tadi kitu sia teh. Tengah latih di sana tuh. Kuing tadi geus ngabejaan himbar teh himpunan Baraya Kiwari heuh eta. pemahaman. Kang bosnya Kang Elonggonya tengah pakeun hanya panginten penempatan lu tadi kada tepat dina posisi. Tadi saya betul karena keagamaan. Berarti mangkos halus banyak. Tapi ka sekolon unggul. Ayo paling pawasna berenang laguna kada kakieu. Tapi guyona kakieu. Tah eta Acung kakawihanana di lajeng. dilajengkeun. Ai belakung teu. Ya benar. Kita ngabelokok sambil. Beda urang yang ngabelakung deui. Maneh mah bodoh kene. Sok reungeun tah lagu ieu. Cok. Lenyepannya ku manehnya. Lenyepan. Sok lenyepannya. Ari urang tuh di dieu. Oh, oke lenyepannya bukan nama lagu saya. Di mana ini nyebut sayanya? Lain ai eta ge bacanya dirinya. Kurang sami-sami gitu macam. Ngengekeun ieu rek ngalagu sia kesrek. Gesrek. Lain kes. Ayo kesrek atuh. Oh, srek. Oh, saya eta kesrek. Urang kudu make kesrek. Heeh. Hayang kesrek sia. Ketiga gara teh hanya. Yo. Tah, eta kesrek ngaranna
Inilah pemuda zaman baheula. Sama teman ayo Benar, benar. eta sarua jeung uing. Tuh, kumis oge ilikan. Batur mah namun ngamak nu malontet teh nya mata kuntu. Kita kan dia mau boga ka bobo di bawa lalajok kalau lelun. Kau jangan tekosin nya tekan hiu. Nya hade dah huntu. Jadi orang era. Ingat sih mah baheula. Yuk sali anu nelpon. Baheula mah da boga anak inu bapa. Ayeuna mah geus eueuh, yatim piatu. Benar, ya. Bisi mah bisi nya. Bisi teu boga emang, anggap emang. Benar ya. Teu boga aki, anggap aki. Isi mah. Boga salaki. Teu boga adik, teu boga salaki. Anggap salaki. Tah eta. Amun teu boga monyet, anggap we. Eta. Mana mun goreng tungtung. Urang teh jadi kesrek orang mah srek kan kumaha. Jangan lagu. Ya. Ari urang mau srek we teh. Mana usang orang lagi mah. Nah, itu atuh, kata. Patokan lima hajati bisa ditungkui na ayeuna ku abdi entas sekarang datang karena ku diri abdi serangan tembang hati buat soca bulan duka sana Ramen eta tengah terapun. Nah, itu nama cus. Tadi tak. Tadi sedihnya. Oh, sedih. Jadi orang sedih, orang tak benar. Ada yang lagu tuh. Ada yang lagu nah orang sedih tuh. Lagu nah lain. Nah yang bikin kacau waktu nah. Tembang hati buat kaca, bulan dunia
keadaan Pamenten eta teh atos gunung Hapunten Gusti dina kalepatan diri abdi rek sejati tulus terjadi katakan ki maha suci mau bisa na ayeuna ku abdi entos karandapan cara ku diri adi serangan kembang aku buah seksa mulang deui ka asal sakitnya Ya cek we ge ngalabeuten rekeun Kang Areuneuhan aya. Urang ge bingung geus ngarendeupkeun emang ngarendeupkeun Lah eta teh karangan sorangan. ya ulah dibawa ku bahasa si eta teh mulikeun gitu aduh Da urang mah ieu. Kenapa areuneuhan kita tadi di Amun angkut bener mah tadi we jiga urang nyanyi ti jam sedih. Padahal urang mah cing kabayang jadi pan kieu geusnya ai saya mana kadareuneun wae Mana ya? geus bogoh ti tadi tepan aduh babalakukan mungkin babalakukan geus hampir leuwas Eta karangan lagu nepikeun ka lageuna. Oh itu menang pisan. Areuneuhan pisan. Menang saha eta teh? Menang maneh. Menang manehna. Ieu. Video untung urang teu ceulik euy. urang nepikeun ka hampir ngalagedae kana terus teh Sajam. Itu marukana itu himbar kumaha. Ngareunang Dia ngareuneuhan ti urang. Namanya asa palelo wae. Eta ngareuneuhan. Hari banget pinter tadi rupa belagu. Yo kecus. Di himbar mah boro-boro ning naon abi teh nu ngareuneuhan teh. Ulang ngareuneuhan di himbar mah. Yo. Di himbar mah sagala aya. Sagala aya. Aneh kanehanan aya. Aneh pisan eta mah. Monyet oge bisa ngomong. Monyet bisa ngomong. Tuh monyet di meja kalian kaliwar. Eta naon ieu ka dieu? Hah? Naon? Eta naon ieu bieu ka dieu? Ka kalian kaliwar monyet teh. Kemana? Eta. Tah mun tadi itu percaya. Monyet. kira janwa eta Da sia mah teh nyahoan Jibron. Bener sia mah teh nyahoan monyet bisa ngomong. Kamari tuduhkeun ka kan aya monyetnya. Ceuk kita. Nyet itu naon anu hejo. Ceuk monyet. Akut cenah kitu. Naon anu teh? Angkot gitu. Aya angkot ya. Kurang teh. Nyet itu naon anu koneng. Aktum cenah gitu. Naon teh? Tah, anu teh nyahoan mah geuning anu kecelegan sing kudu teh teh. Monyet. Nuhun monyet nuhun. Aing monyet lu. jadi kieu ya nama ya aya nama monyet jeung jelema jelema ngalagu monyet joget Mana mah dianggap monyet. Uing pan emang jeung sia teh teu lila bawa teh. Ngan uing mah can nyaho sasakalana baheula. Jadi nya. Can nyaho. Dia dia geura. Kumaha sasakalana teh? Kan nyara ka deket kamera. Sia teh siga monyet pada cekak meureun. Ti binatang jadi rumah. Nah, si Ate nyebut monyet ka aing teh. Jelema, nuhun jelema. Monyet tuh. Jalmi anu kasep. Urang baru tadi di jalan. Oh, Mangcus ka dieu. tah. Di tadi foto jeung urang. Lain lakukan lah. Tah uing mah hayang nyaho sasakala. Eta make jeung mangcus gitu. Uing rek nanyakeun. Di imah salira jeung saha wae. Tah, tanyakeun bener, bener. Eta ngaranna. Kamu bisa ngarancus. Heeh. Di imah saha sih? Nanya uing. Keluarga Encus. Keluarga Encus ieu. Oh, saha? Aya saha? Eh, bapak. Heeh. Encus. Heeh. Terus? Hah, bapak. Heeh. Encus. Mak. Terus emak. Oh, salah. Abi teh aing teh bapak aing teh kudu diinjus sama. Oh, jadi Encus masih tengah sare. Cari di tengah.
di sisi saha? Sisi bapak. Ucus di tengah. Tuh ngaku berat nya. Ya, Maksudnya mah mereka dijelaskan. Oh, ngareneng di luar. Padahal ka budak mah. Mimiti. Di tengah bisa sih. Bapak. tengah Ucus. Terus, Emak. oh, tadi bapak jeung cus emak. Jadi sia. Kalau disakalikan jadi pelecehan seksual. Agak bingung orang mau Kamu lain nanya, dia mah teh sabaraha urang teh gua. Bapak, Cus. kita belum paham mau ngulin heula we. Curangnya jauh. Mesti baik mah. Ya Cus, mata oge kudu sakola mana teh mengerti. Itu orang mengerti sekolah. Jadi dia sekolah di fakultas. Bisa bahasa Inggris kan? Bisa. The butter cookies and the gleng dek manucing leung tidak tan. Mata kok kayak itu. Nah, ayeuna ditanya ku urang, ari bahasa Inggrisna jalan-jalan cing kunaon? Oh, tanyakeun. Dolan-dolan. Lain. Bahasa Inggrisna jalan-jalan teh walk. Walk. Benar. Jalan-jalan teh walking. Nah, ini kan lamun encus jalan-jalan berarti encus walk. Ya, gitu. Jalan-jalan. Lamun walk. Lamun bahasa Inggrisna calana soe. Naon eta teh? Hah? Naon? Jadi walk berwalk. Ya. Lamun encus jalan-jalan teh berarti walk. Lamun Mang Acan jalan-jalan acan walk. Cakep. Lamun Mang Cece jalan-jalan acan cewok jadi mana jalan cewok. Sangat we eta mah. Karena jadi jalan dihijikeun. Jadi encus acan Cecep. baik banget itu tadi. Ya. Guys, anu mah joget ada meninggal. Bau. Bau. Salira yang bisa bahasa Inggris. Hayang aing mah bahasa Inggris. Nah, siap. Bahasa Inggris kadieu. Muin di Inggris teh geus lila. Bismillah. Geus lila. Ngadon naon? Ngadon ulin. Ngadon ulin. Bisa bahasa Inggris. Aha. Kecil. Kecil. Urang ajarkeun atuh. Tingalikeun. Bahasa Inggris. Ayahnya bahasa Inggris. Iris kieu. Tapi kete aya artina uing mah bahasa Inggris tara sembarangan. Naon sih? Mere ieu tapi jeung artinya. Iya, urang hayang kudu diartikeun. Ladies and gentlemen of the day, size. Ladies and gentlemen of the day, size. Karena bahasa Inggris Ladies and gentlemen, jumpai. Sarua aja ya. Ya sedih tuh halam nang kutis bae. Eta caranya eta ya. mal apal arti eta. Ladies and gentlemen and the pais Size. size. Ayeuna tuh naon artina? artina Aya apal arti naon? Kecil. Ladies Uing mal pati-pati nerangkeun eta bahasa Inggris. bari teu nyaho artina mah. Cing artina naon? Ladies and gentlemen and the pais pais. Nah, ada gitu. Kuring bisa pidato asal di papataan. Jadi urang mah datoan anjing. Alon di lawa. Ya, saya eta mah teu balik bercerita urang mah bahasa Inggris urang mah. Kunci lagi urang mah boga. Ya. Boga kuncina. Lu kunci Inggris. Urang mah baheula Naon? belajar bahasa Inggris teh. Naon? Kus beliin roti dong. Ya. The butter cookies and the coconut. And the gleng dek. Jadi dan benteng dek. Jadi meuli kue anu rada aya naon eta mises. Urang mah bisa kok. Ieu ngaceng wae eta. Lain terus urang ieu di Singapura. Singapura. Pan dina urang ka Singapura di tahun. Loba. Pan di pengalaman dek kan. Oh, Singapura teh belah mana dengan Garut? eta belah kulon ceutik ti Garut teh. Tak kieu Singapura. Pan ai WC lalaki mah ngaranna teh. Wow. Wow. Oh, WC lalaki. Wow. WC lalaki. Woman. Oh men. Tak dipindahkeun ka ditu, ka dieu. Adieu. Jadi WC lalaki jadi bapak em. Pindah ka Indonesia mah. Khusus eta teh. Lain anu baleguk urang. Dengan kenceng teh dapat tuh depan pori. Ya lamun diajar tuh sekolah teh urang teh kudu serti kada diajar. Rarasaan urang belajar bawa doe. Oke mati baheula